jadi kasih saki cara nama. Sementara neangan bos teh kudu tilu. Hiji jang cenini, hiji deui jang cemila, muka tilu jang Bu RT. Jabah duit tanggeus calalair ieu teh. Si duit beureum. Berarti dewek kudu menang bos ki cara nama lamun teu waduh gawat euy. Ke. Itu saha nya euy? Gaya gitu. Wah, Herman ya? Ogut? Heueuh. Iya Ogut. Piraku si laing poho deui ka dewek. Mau poho atuh Gut. Kuring mau poho ka Ogut. Kumaha seling sehat Gut? Ya sehat atuh. Makana bisa nangtung di dieu oge. Kumaha si laing? Heueuh lain, bisi we teu sehat. Syukur atuh ari sehat mah. Ke. Si laing gaya aya nama euy. Make jeung di dasman sagala ieu. Lain dasman nu kieu, dasi. Ieu mah Terus diganti. Dasi ti baheula ge Gut. Mata didinya ulah ngotok wae di lemur di ieu mah turutan urang tah. Ngider ka mana atuh si laing? Da lamun ngider ngadon ulin mah ngadon olok duit euy. Siga dewek atuh. Baheula dewek di dieu teh diledek. Tapi dewek ayeuna geus di pangmaraan jadi bos. Ke. Dewek masa teh percaya euy. Si laing jadi bos. Duh, teu percaya dewek jadi bos. Duh, tingali atuh tampilan coy. Tapi lamun ditingali dina tampilan mah heueuh oge euy. Gaya euy si laing teh. Kela. Si laing emang jadi bos naon? Lah, geus teu kudu apa. Dewek jadi bos naon. Nu penting mah dewek ayeuna hayang ngajak ngopi ka maneh. Nya ayo atuh. Soalna pan dewek oge kangen heubeul teu ngopi bareng jeung si laing. Jeung deui mah tempat ngopi teh beda jeung baheula. Ayeuna mah di warungna Cek Eti. Cek Eti? Heeh, ya. Hayu. Capek gini ngajabat jadi hansip teh. Ini kemajuan pisan. Aya bahan serah terima jabatan ke cara nama. Jadi hansip mah. Memak si Dewi ditolak. Tapi kela sahanya ngawaniana nimbo ka dewek. Jadi misteri jelema dia. Maksud naon coba? Dewi, balik ke mana, Dew? Naon maneh loba tanya pisan. Kunaon sih, Dew? Lamun ditanya ku Udi teh mun sesengor wae atuh. Kumaha urang we, biwir-biwir urang. Lain kitu, Dew. Kan Udi teh nanya bener-bener. Kurang kumaha coba Udi mah. Sakitu ge ditolak cinta ku Dewi ge, tetep we nanya. Ditasahan nanya, bari nage sahan we yang ditanya ku maneh. Matakna oge ngaca atuh. Dew. Salah naon Udi, Dew? Ini kitu-kitu teuing ka Udi teh. Pasti magu.
aya ku aya piusahaeun. Loba wae kendalana kedeh. Tapi kan bae lah. Jalani heula wae mah. Menang duit geus ti si juragan. Kadar aya nu meuli tanah atau henteu bodo amat. Nu penting dewek kudu fokus kumaha carana meunangkeun Neng Sari. Da eta edas ku geplekna. Aduh, teu nyangka Neng Sari eta. Jago nyari oge. Pucuk dicinta ulah pun tiba. Memang jodoh. Karek diomongkeun, geus aya hareupeun. Bebeb Sari balik ka mana? Mangga, ku akar dianterkeun supaya aman di jalana. Mang Kadi, wios teu kedah, tiasa nyalira da. Sanes kitu ari Bebeb Sari. Aa Kandi mah teu ridho upami ninggal Bebeb Sari sosoranganan. Ku kituna sok atuh ku akar dianter supaya di dieu Neng Sari aman. Sok lebay Mang Kadi mah. Biasa ge Sari nyalira, teu aya nanaon geuning. Nah, ari Bebeb Sari sok nolak wae ditawaran ku Kandi teh. Padahal Kandi kurang apa coba? Tuh, kongkorong oge geus 2. Apa kurang keneh? Kudu nambahan jadi 3. Sanes kitu Mang Kadi. Jeung sanes ku masalah gaya tampilan Mang Kadi. Cuman kan sanes mukrimna. Ke pami ditinggal ku tatanggi awon kasebat. Alah, keun bae ari Bebeb Sari. Tatangga apaleun Bebeb Sari sareng Kandi mah leuwih alus. Komo lamun si Ogut nepi ka apaleun Bebeb Sari sareng Kandi. Eta pisan udah piharep. Naon kakaknya nyanak si Kang Ogut. Tos kakak beki ngalantul Mang Kadi mah. Sari angkat heulanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari Bebeb Sari ngadon init. Tuh kan, cek urang ge gara-gara si Ogut. Rasakeun Ogut jeung nu panggih. Haduh. Sebelah mana warung teh? Ari si lain mah nya teh apa warung Ceeti. Sirikan ieu. Lila teh ka dieu lembur jadi perubahana beda pisan ieu lembur. Naon rupa oge kumajuna zaman, coy. Gut. Kabeneran panggil di dieu. Kek. Sawau. Mang Herman. Gut sae si Udi lain. Heueuh si Udi mah nya si lain poho deui ka si Udi. Aduh. Sehat, Mang. Irahamulang, Mang. Meni beuki gaya euy ana mah. Gehel teh lah. Ciga bos we sugan mah. Justru kitu di. Bet dewek oge pangling tah ka si Herman teh. Jadi bos ayeuna mah euy. Atuh jadi bos ayeuna mah bos. Oh iya jadi uha teh ieu. Naon ari si laing uha teh? Uha teh unggal hajat aya. Oh, disingkat gitu. Singkatan. Unggal hajat aya. Berarti jabrik oge atuh singkatan berenang. Naon jabrik? Jarang dicukur. Mang Herman. Gut. Nu kieu mah lain uha atuh. Ieu mah acip. Heueuh nyaho si laing teh hancip. Ngan maksudna uha teh unggal hajat aya. Oh, gitu Gut. Kebenaran, dewek teh panggih jeung si lain di dieu. Aya obrolan serius itu dewek teh. Pokona marek balaka we mah. Duh, maneh mah Udi, karek panggih geus mere berita duka. Aduh, duka kumaha si lain? Si Udi mah can nyarita. Kumaha di maksudna naon si lain perlu karabek naon ya? Jadi kieu Gut. Dewek teh rek ngalepaskeun jabatan ieu teh. Dewek teh ka Purwakarta. Terus naon urusan jeung dewek ari si laing di. Masalah seragam hejo. Masalah si laing edek naon teh edek eureun jadi Limnas. Ka itu ka Pak RW atuh izina tong ka dewek. Soalna dewek mah eueuh wewenang euy. Heuh lain kitu Gut. Dewek teh pan deukeut jeung si laing. Nya sakalian rek pamitan we dewek teh. Be karunya si laing. Naon ari si laing Herman make jeung karunya. Karunya atuh jadi teu boga pagawean. Si Udi teh rek tugas ka Purwakarta.
Poe teuing si Udi ngalepaskeun seragam hejo di Purwakarta jadi direktur. Teu apa, Pan? Ya geus atuh Gut. Dewek rek pamitan heula, ayo. Waduh, si Udi. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Di. Kade. Kade Di euy, sing tina kanan. Sing lempeng jeung lahola. Beda kana hati euy. Deg cenah. Naon? Tataraheun si Udi suntangan. Heueuh nya. Alah pola. Ayo, ngopi ya. Ayo. Beribet yang kia ya. Mana temukan duit seperak-perak acan. Kamana yang pi usahaeun ya. Sidik-sidik saraya nu ngaliwat ya keur pajak godawek ya. Sugan sakedeung deui ya. Alah, asli nangoet ya beteung. Iya mah, sugan aya rezeki anak soleh ieu mah ya. Kabayang ngopi atuh da cuaca kieu mah ya. Tah, kabeneran ya. Beteng dewek keur perih kita ya. Lapar. Kabeneran naon ieu teh maksudna? Halah, tong sok api-api lah. Piraku tak apal kana profesi dewek. Teu api-api, emang teu ngarti urang mah naon anu diomongkeun ku Mang Kardi. Alah. Tong loba bacot. Sok sabaraha we ka dieu tuh. Eueuh teu boga. Urang mah teresep ka jalan sok api-api. Bosa basi, buru ka mana duitna? Ari teu boga kumaha atuh? Loba alasan. Mang Kadi, nangis moal majegan deui tapi geuning eta. Bebeb Sari. Henteu Bebeb Sari ieu mah. Kardi mah acting ieu mah sanes majeg. Kos kamu urang kali SD we nya Rios teh dekat tinggal atuh ku Sari oge. Bebeb Sari. Nya maksudna mah kitu sih. Kardi kapoekan. Lapar atuh da. Nyari sahur Bebeb Sari ulah mah. Kardi moal kitu-kitu deui. Nyantong ayeuna wae atuh Mang Kadi, pamit tiasa mah saterasna. Halah, montong sok jadi jagoan lah, jeung montong sok asa pang benerna. Jagoan kumaha ieu teh maksana rarasaan Sari mah saukur ngelingan Mang Kadi. Meskipun ayeuna urang teu jadi dipajeg ku si Mang Kardi, urang mah moal nganuhunkeun ka maneh. Ini dewek nu bingung ieu teh. Pokona mah ayeuna naon anu dilarang ku Bebeb Sari, Kardi pasti nurut aya namanya. Asalkan Bebeb Sari narima cinta Kardi. Iya deui. Nya beuteung dewek lapar. Nya ya cinta can aya keputusan ti Bebeb Sari. Yeur. Hujan mah yeuh. Pasti. Ieu coy. Mana? Warungna Ceti teh. Oh iya. Ayo, yuk. Nggut. Wah, bener ieu lembur. Perubahanna pesat pisan. 10 tahun dewek teu balik ka ieu lembur. Wah, bener. Ieu teh lain imah asana, lain warung. Lapang tok-tak. Justru kitu makana dewek mah hoream keluar kota juga si lain teh naon. Betah dewek mah di lembur. Dek kamu mulai lembur dewek mah. Ngomong we terus ngopi henteu si mangko ngajak ngopi ka dieu teh. Pesenkeun heuh. Cete. Kak, Kang Agut. Kopi biasa, kopi hideung. Sabriji. 2 atuh pan 2 ieu teh. Aduh, bisi we tilu atuh ngagas wae Kang Agut mah. Antosan nya. Mut, sabaraha ayeuna kopi 2 gelas? Oke, jangan nanyakeun sabarahannya mau jauh atuh palingnya goceng atuh. 2 gelas mah. Goceng. Yo, atuh. Ceti, mana kopi teh? Yo, Kang Agut.
Nah, kopi hideung inget baheula pan urang ngopi teh. Cik ah mana? Dewek mah kurang kumaha kasih lain pang nyokotkeun tingali. Kopi hideung nikmat. Sok. Ngopi heula. Sok atuh buru diinum atuh. Ingat banget tahun sabaraha bahasa ngopi teh. Wah, gila bisa lu. Mana Dewek euy kabeneran itu beuting teh lapar. Naon? Kelak ini saha itu? Oh cucu. Kan itu. Berkuliah. Dewek kapan beuting lapar? Kopi mah biasa nangana jeung ieu. Nah, cik kopi mah ngeunahna jeung ieu tingali atuh. Kelak. Teu cocok roti jeung kopi mah. Teu geunah. Ari silaing mah kejeng ngomong teu ngeunapan baheula teh kitu. Cik kopi mah ngeunahna jeung bala-bala, ngan eueuh bala-bala aya roti. Hajar jeung roti. Silaing mah aduh aing beuteung keur lapar teh ah. Ya tuh kerupuk suganya. Aduh, si Ogut mah ngadondek mawa kerupuk sagala. Pan duit dewek teh 5.000 perak deui. Aya bahan wirang kieu carana mah. Kerupuk ngeunah keur lapar kieu mah ah. Kumaha teh mukana euy? Kal. Tong maka dibuka. Urang ambuanna ku dewek. Bisi bau hapeuk. Kamari oge eta nu nuang kerupuk hapeuk nya. Paeh, Woi. Balik sih teh. Kade. Kopi ayeuna mah. Ah, si lain masuk ke mana karep. Nya anu nuang kerupuk teh ka maotna. Aslina, ngopi ayeuna mah. Geus waktuna meureun coy. Neng Marni, bade ka mana? Bade ka Sanggar Kang Gut. Oh, bade ka Sanggar. Herman. Aya nanggut. Aya naon ari si lain ngadon ngahulang geura. Gut. Atuh lah ieu nih si Neng. Nikelis kitu. Saha eta Gut? Ah, si lain mah anger Herman Utia jeung Herman ayeuna sarua keneh. Ieu teh Neng Marni. Si lain pasti moal apa? Soalna Neng Marni mah di kampung ieu teh karek sataun. Kitu nya Neng ya? Muhun Kang Ogut. Pami ieu saha? Ieu teh si Herman. Si Herman teh asli orang dieu Neng. Cuman Neng Marni mah pasti moal kenal. Soalna lilana di luar kota. Karek ayeuna balik ka dieu teh. Muhun kitu Neng. Ieu Herman teh anu janten bos ayeuna mah. Hilik atuh. Aduh. Kenalan heula atuh nih. Herman anu aya duana di kampung ieu. Pangkasepna. Muhun Kang Herman, Abi Marni. Nya atos atuh Kang Ogut, Kang Herman, Abi ti payun bade ka Sanggar, bade latihan tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si lain mah ningali awewe teh angan kok teh pegang ngacai kitu ngerahkeun euy teu robah si lain mah. Dah geus. Ada orang dia anya teh. Tahun meureunna di mana-mana ge awewe mah geulis. Da mane mah euy teu ningali awewe itu geulis, awewe ieu geulis. Layungan nu kitu teh disebut teh. Playboy apa teh? Oh, playboy nu ganti-ganti awewe. Heeh, si lain teh. Bayar lah. Bayar. Jati. Tang kopi tah. Bayar. Cuk. Hansip udi ya. Walaupun kayaan bet yang dewek kelapar. Teh ka mana manehna? Oh. Pangih di dieu. Ayeuna mah teh hayangnya ho. Dewek minta duit. Ong boro jang si laing kardi. Keur dewek sorangan oge eueuh. Tambah dewek teh mau jadi hansip deui.
Si lain sok api-api. Maka jeung kudu ngeluh sagala. Dewek mah teu karunya ka si lain heh. Sok buru ka dieu. Aslina wah pisan. Bila perlu mah tenggelan ya dewek. Bila perlu mah ya kop lah. Baju hansip yang cilaing. Naon maksud si lain rek mere baju hansip ka dewek? Make jeung ngomong rek pensiun. Heuh dewek teh aya urusan. Ieu rek pensiun. Si cilaing daek jadi hansip mah kop bae. Dewek aya urusan ka Papua. Jadi hansip. Cobaan kita dewek jadi hansip. Sugan bebek sari daikeun ka dewek. Yang geus. Sosok ada kena tak saragam hansip. Syukur ge si laing init kan itu. Buru atuh. Sukan sana. Yang geus. Nungguan udah juga tuh init. Dewek rek init heula, tapi nitip. Ieu baju jaga cing amanah. Selain teu percaya ka dewek. Init kitu. Odi. Nah, seragam hansip si dewek ya. Dijual. Wah, sabaraha ya. Tapi dewek mending jadi hansip gitu. Sugan we bebeb sari jadi terpukau nih dewek. Gimana? Lah. Kumaha pokoknya awalin tadi kudu benang ku dewe. Saha Neng Marni? Si lain mah tiap awe hayang wae euy Neng Marni mah jelemana teh soleh. Asina Gut. Nya heueuh atuh. Kumaha. Kieu. Dewek teh kabeneran boga bisnis ya. Nah, tapi dewek teh kebingungan. Lamun si lain nganggap babaturan ka dewek, bisa meureun nulungan dewek. Bisa tuh. Nulungan kumaha maksudna? Jadi kieu. Di kampung ieu teh aya rana 3. Rana? Oh. Tilu rana ieu teh hayang mangneangankeun ka dewek teh bos. Terutama bos kopi. Siap teu? Siap. Yang Herman mah, pan bos Herman mah. Tah, lamun kitu mah dewek nuhun ya ka si lain. Isukan si lain jeung dewek urang ka imana rana eta, terutama ka Cinining heula. Siap. Siap atuh. Hehe. Ke, tapi kela geulis teu ranana. Geulis atuh si lain. Kang Ogut. Dewi, bade kemana Dew? Iya bade uih heula ka bumi Kang Ogut. Oh, kade atuh jalanna. Nya. Gut, ieu teh Dewi Mulyani teh ieu. Saha ieu Kang Ogut? Ieu teh si Herman. Cuman manehna lila di luar kota karek balik ayeuna. Oh si Herman, ieu teh. Gut. Bisa meureun. Bisa naon ari si laing? Puguh we da motor bisa ditumpakan. Mana karep pae si laing mah. Neng Dewi, hujan ya. Nya hujan Kang Ugut matak abi bade uih ayeuna ge. Sok atuh kade jalan lah. Nya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa naon asi laing dieu? Bisa. Sioh gitu. Kau ingin hula naon oge. Yah,